pegat turingnya pegat turingnya suka bakal jempekeun atuh. Lain di mana wae da beda reretna atuh. Kumaha ya Akang? Bedana kumaha ngareret. Datang aing teh cing rareret. Curigaan. Sing darelek. Tong curigaan. Curigaan henteu aing. Naon atuh? Ngan beda we beungeut-beungeutna sia teh. Nah, ada malah mai. Beda kumaha Piling nu nyarita. sakieu dareh-dehna. Sakieu saleuwi. Nyaan siap dewek dek dikenangan gitu. Sok. Ngiga. Era disaping langsung udon atur teh. Hah? Bener. Benar. Ya, kepercayaan teh. Urang geus teu dipercaya we Pak. Beda keretegna deuleu. Naon Sabab lain sekali dua kali percaya mah eueuh dina rukun iman oge aing kudu percaya ka panayagan eueuh. bener teteh mah. Hiji kalongan genep dibatasna oge. Dua ka para malaikat, Malaikat. katilu ka rasul, kepat kitab. Kalimana karena poe akhir karena papasten hari jeung goreng. Tuh. Kanu gaib. Oh, sugan percaya ka sinen. Kudu percaya ka panayagan eueuh. Atau percaya kana kakawen, henteu. Sugan kudu percaya ke tukang alok. Oh. Waduh, percaya ke babaturan. Loba pangeran swasta ini. Heeh. Naon maksudna coba mah? Ulah pangeran kan sok nepak dada deuleu lah. Kupakat mah turun. Mubah ya kan? Heeh. Kudu percaya. Lain naon maksudna ya dengekeun ku si lain. Kada kudu ka arti ya. Sagala rupa pasoalan oge tangtuna setiap aya haseup tangtu aya seuneu. Tapi kalau ya rokok tadi tidak ada rokok. Setiap aya haseup berarti aya udud. Aya udud. Aya udang di kita kemarin. Baik pamere. Tuh ti Margahayu. Naon? Ti Paguron Kancana Agung aya ka dieu. Aya kan? Wah. Eta teh ngiring reueus. Ngiring bingah ku ayana TVRI Jabar. Ulang tahun. Ngawilujengkeun sadayana. Nya. Kudu reueus. Kudu bangga. Ai panayagan sorangan ungah datang aing sok ngaheureuyan. Dumeh meureun ku aing da sakali waktu mah aing teh hate teh aya nyerina atuh. Aya amakeun. Nya ge kuat tadi kitu-kitu teuing mah penting. Wah, Aya nyeri deui mah penting mah. temongkeun sabilulungan teh. Ulangan ukur dina wacana, ulangan ukur dina teori ngaran-ngaran sabilulungan teh buktikeun dina gawe sapopoe. Eta teh Sing saperti awak urang kabeh ge sabilulungan. sabilulungan kumaha kieu teh.
sanajan beda-beda cara jeung beda-beda ahli tapi sabilulungan ngamuara dina hiji tujuan seperti kumaha museur contohna panon paragi nempo seuli paragi ngadenge irung paragi ngamu paham nya bener tak kabeh berjamaah sabab kakasih Allah teh aljamaah artina bareng eta teh ngajadikeun babadotan hiji we cai angin seuneu bumi milu nyieun milu opat-opat hiji teh babadotan kira-kira empat faktor hawa udara kabeh milu nyieun angin cai nu matak urang teh kudu universal di mana ngomong teh macana ya cara berpikir teh kudu universal geus darewasa geus sawawa ene teh ulangan monoton we para sea dina soal anu kitu patut dina soal teori tabang saurang teh loba teh didedet-dedet teori wawa lalumpuh Yuni ongko gerda ambek rek teh kitu kumaha da ongkoh lapangan kerja sempit deh nya bayangkeun ku si lain penganggur loba tensi kriminalitas ngaronjat ongkoh negara subur ongkoh negara makmur tapi tingkat kemiskinan panglobana gerapek bayangkeun ku si lain bangsat ongkoh disebut miskin loba tapi muacet mobil terus balaleungar geuning eta bener kan nya bayangkeun ku sia kumaha kahayang jelema nya bingung kan motor ai geus tiris hayang panas ai geus panas hayang tiris make kipas ai keur halodo hayang hujan hujan mung banjir bener ai banjir mung ai micen runtah di mana wae lebongan saha lebongan bangkong kamu dua disebut sabilulungan kumaha gara sok bener micen runtah di mana wae wah karung kalawang geuning ka warungan ai geus banjir nyalakeun ka pamarentah ai tanah rek dibeli ku pemerintah kudu 10 juta semeter bingung untungna teu payu we kitu teh hiji kabanjiran hayang mah nya bener serba bingung aing mah bingung mikir paingan eta Nabi Nuh teh ara Nabi Nuh ara atuh nah ya Allah teu ngagugu wae jelema teh cenah umat-umat teh ai hana kabeh pangandikana Allah teh geus atuh cenah Nuh nyeun parahu ka nya bakal maneh nyeun parahu di luhur gunung atuh puguh pada jeung sirikeun atuh jangan laos malah disebutna genu gelo Nabi Nuh coba usum halodo di nyeun bari usum halodo kagila-gila keding atuh teman cok teh hujan turun-urun leb becai pacak nian itu nu matak ayeuna mah tong mikiran teuing batur pashhadu ala anfusikum saksian diri sorangan ulah nyaksian we batur nyieun parahu sorangan tincakeun urang atawa tincakeun urang sorangan gering-gering mikir ripuh mikiran batur teh bener kan tapi aya teh di pikiraneun bingung teh gitu kan serba bingung gara sok bayangkeun ku sia bangsat geus nyebar di mana-mana ngomong di kampung pisan megeuningan wah motor bodong tewak tebus deui tewak deui tebus deui tewak deui ngan kitu we jeung kitu gara sok oknum gara pikir ku si lain dek teu ara kumaha mikiran zaman kiwari
tu era eta ku baligoh Allah naon baligoh Allah teh kumaha Allah mah baligohna geus ti heula di antarana cai gunung tutuwuhan alam laut kabeh eta baligoh Allah nepi ka mawa mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin Allah oh eta teh kunaon ku ngarasakeun baligohna oge geus mangpaat ari ayeuna baligoh heula diheulakeun ai kaituna jadi bangsat ngerape pikir ku ya naonan nya ya mubadir teh kegituan teh masya naon atuh akang inu mah ku si lain kanya oh Usaha. Kerekan. Lain cek tukang aqua teh sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Oh, efek kedua ke jeung payuh. Nuhunkeun ta ti PRI Jabar. Mau bisa dagang cai urang di dieu ayeuna tanpa ayeuna ulang tahun ti PRI Jabar heuh. Bener. Tak gitu lumayan pan. Tuluy ayeuna di TV-TV di masing-masing bumi ternyata teh nya bisa hiburan. Harapung urang teh dulur-dulur dina TV peting ieu. Nya wangi ieu. Heeh. Bari ngarokok. Aya ku bagya peting ieu urang sarereanya. Tenang. Hindung bodak keur nyetel di mana di daerah. Karunya teuing si Pak Asep. Laon kalunya. Sejelewungane tiba heula can eureun-eureun di lemur batur. Tapi lumayan. Da usaha Kabeli sawah, kabeli mobil, kabeli imah, pemajikan geulis heuh. Bener Tapi geulis. berasa omong si Asep. Keur geulis teh mah budak keneh teh ora. Di mana geus ditinggalkeun ku nyawa mah Indonesia teh diusir ku pemajikannya dulu teh. Diusir kumaha ya? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Di ruang we aing teh teu dibenerkeun HS di imah ge. Cerikna teh semat kuburan. Eta imah ladang-adalang teu dipake HS ku maru umur nyeueun. Nyeri hate aing. Nyeri. Mending podaran heula ti ayeuna pemajikan. Ulah. Dosa. Nah, Wakil dipaehan dosa. ngomong Dosa teh Sep. Dosa atuh. Pemajikan teh ulah dipaehan ulah. Ulah bikin ke kami. Naon? Bikin kau ke kami. Kami ngabutuh. Oh, sia teh hayang jadi bapak teh resi oga. Paingan unggal kajelkongan di dapur we, saya ngadodoh pemajikan aing urang. Heeh. tanpa kaki itu eling. Pajarkeun teh nampi barang second juragan. Aduh, pajarkeun teh nampi barang second. Ka Ibu Eli nyereng Ampun. Teu timuruan Eli. Serius. Aing Eli diheurean ku si Ari Ambek sia mah. Alah. Oh, ku si Mondok bener duluan. Alah. Aduh, pengadaan shooting. Heeh. Shooting. Luar biasanya dina seni urang heuh. Abeh teh nyeri hate mah grepek di mana urang pamajikan maot, urang pasti si Asep teh kawin deui. Ya pasti. Tuh hiji-hiji we nya. Iya. Oh, nu matak naon make kudu nyeri hate teh. Bener kan. Sok lila mana maot jeung hirup. Jadi akhirnya maut. Hah? Ya maut. Lila maot. Tuh, da sia mah teu mikir. Lila hirup belegug. Maot masa kedeung kusek cenah sakitu maot mah. Mana yang maot? Heeh. Hirup deui we kaituna mah. Hirup-hirup. Ai anu disebut maot teh nyaeta awal tina kahirupan nu abadi. Teh langgeng deui we kaituna teh hirup deui urang teh ngahiji deui jeung anjeunna ngageblek. Oh, teh. Kue panjang. Grepe pecakan. Oh, beus rek pae teh heula. Mung. Heeh.
mau pemajikan sih Gusti Ari. Nyieun si kopi cing lekoh salantang we heung make susu jadi kopi susu Kopi susu. alungkeun di tengah laut anu salantang teh bahekeun heuk teangan deui panggih moal Wah, ka mana teuing. nah hiji ngageblek jeung Mahasai da urang teh maot teh ngageblek deui we jeung mahana so alam padang poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang disebut abadi disama karek nyaho abadi wungkul naon ari abadi teuing mana Naon abadi? teuing abadi teh abadi teh teu pegat peg Gat. lang Angel. langgeng beurang abadi teu tuh aya abadi ya henteu kaselang ku Puting. puting abadi teu Be. tah hayang nyaho nu langgeng sia Wah, ti. ai beurang puting langgeng tah eta Oh. ulah sabelah mikir teh nya sok bayangkeun ku lain bukan tadi ditu hungkul nah inung keur lanjang bapak keur bujang si lain ingat hari tante henteu Be. nyaan teu ingat tah hari tah waktu teu ingat hayang kadunya teu Be. mung jadi teh ingat goblok sia teh lain kudu nama ke diomong kan make ngajawab ai teu ingat mah teu sia teh cukupnya kedukanya nah make jeung kudu bingung segala duka teuingnya sok tinggalkeun amal anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri lain mawa amal pajakeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna ajek Allah teh tong boro iman Islam dinanteuna ke nu aing sia teh tarima we da aing menyadiakeun tempat duanana kudu deusian heuh Oh. tarima we da nu aing neraka jeung surga teh nya Bener. sok tinggalkeun amal anu hade ieu model duit negara duit rakyat dihakanan dicokotan sok tuturkeun kumaha ieu teh asa kaleuwihannya asa kaleuwihi teuing bener pada gede bawas nu rek lila we hirup teh heuh pae mah nu mama mobil sa nu rek dibawa bener naon nu rek dibawa teh eueuh tong boro dewek tong boro Pak Asep Pak SBY we keur di mana maot pek layonna cana kaunga pasar aya nu meuli Eueuh. moal tah bandingkeun jeung bangket teri hargaan mana sok Akan banget oh teuing. naon wujud manusia rekep deng-deng papak sarua loba nu nya cinta mereka kana cacing ka bae oge teh jelema mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwogah eta kabeh kelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa heuh bayangkeun ku sia bener ulah dipake adigung boga jabatan luhur teh wah sakedeung nu kitu mah Saliwat. liwat dipake polontong dipake gede hulu dipake mulak cangkeng na punuk nya ulah misionan rakyat tangannya nya Bener. eta lo di hadapan anjeunna mah cetek loba nu nyeri lain geuleuh aing mah bener terus mu nyangkut kana kasangsaraan negara aing mah amek sabab naon sabab nilai juang dina hate aing gede bener Oh, yang kalu. ngagedur keneh naon sirina tuh tinggal itu tunggu nu parentu nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata apa arti sebuah nama tanpa karya Betul. iya
nikmat nyarios teh Kang aduh merenah cek aing oge di dieu nembe karasa da geuning buktina nah cenah cepot mah apa cepot merayat bebas mengemukakan pendapat Betul. sebab kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat geuning buktina mah aya kahayang mah minta ka rakyat bener nya bener loba nu suruh ngasarenge hayang dukungan hayang kitu hayang ieu bener bejakeun ku si lain ka jejuwirna lamun eueuh rakyat kitu rek mimpi jucunguk sia teh bener kan ibu dede moal nu kasinggung gitu aduh li tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing eta alah mendingan asa jadi daging Kang lah nyarios Saya dulu. dewek aya nu nyulit tuluy diduruk di paehan bikeun kai loba keneh nyieun deui da teu anarkis urang mah bener tidak ge ngomong na ulah ngomong batur mah busiat bener itu ngomong seputah dia kok tak kitu euy cinyaah ka nagara jeung ka bangsa lemah cai urang teh euy Memulai. menang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban pabalatak di medan Dananaga Pati di medan jurid nepi ka tega ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi ieu dunya teh ieu mamacai teh dicebor ku getih karuhun urang nya veteran ayeuna araya keneh geura sok sari kieu sari leumut anu balang sakeneh hayang nih heuh teka taliren aya nu potong sukuna aya nu rupa-rupa heeh aya ayeuna geus merdeka kieu wah parebut bener iya pada ngaku bener pada mau loba nu kaberangan loba pahlawan kaberangan bener asa aing ge nih pada karek buah poe di sini loba sok ayeuna mah urang bareng we nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasina keur urang keneh heueuh tah kitu pajak atuh ulah dipenta wae urang teh cing boga pikiran sorangan da balik deui ka urang teh heueuh Benar. sadar kana hukum sadar beragama sadar bernagara sadar bermasyarakat nya Benar kan. ulah embung bisa runtah tak kitu euy hirup di dunya mah aduh leres kamal di alam anu pinuh ku romantika kahirupan hayang kawin deui tetep urang teh maungkeun jati diri bangsa urang teh geus darewasa ulah cicing dina wacana papinter-pinter dina teori wungkul sok buktikeun ku karya ku gawe ada di mana nih mah ulah janji wungkul ai sumpah patarik-tarik geuning inung suku ngeluk gua lupa komentar maka jeung aya nu sanggup digantung di Monas segala geuning aya aya nu jangki hayang ditutup ramo ningan lain rupa-rupanya mata mendingan dia kriteria kapamimpinan teh kudu nyaho hari pekorupsi di antarana sidik tabligh amanah tuh temak tahun patona hiji deui jalanan patona mah keur urusan heula jeung KPK lanan tenang can beres alah eta geuningan di kamera ini nu korupsi di kamera kalah siri ini nyerenge jika nuwuh nanaon aya ka era beungeutna disorote dan teu kalah nyerenge ning siri bari bangut bari ngacungkeun jempol alah ampun kita tahu kabur teuing kumaha ayeuna geus leungit ka era kabayang kabul korupsi aduh Karena kuat banget. eta wakilahul haya teh eta geus leungit ka era teh saeutik ka erana karena kulit keneung kulit keneung tukang kena tah kitu sararea urang sok urang ronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan ayo anu aya patura patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa heueuh gumantung kana keahlianna sewang-sewang nya kade ka Pak Yus Rusliana gitu silih asa silih asi silih asuh sabilulungan teh saur padadang nasir teh mah heuh
Itu sabilulungan Ada.